Ropang OTW. Alah, kabeneran euy keur lapar. Tepang deui si cakil si kasep teh teh datara lagemi lalaki gede milik tah. Sim kuring ayeuna nuju di Ropang OTW di Jalan RE Marta Dinata nomor 27 di samping Suburban. Tuangeun, aduh euy tuang deui proyek lintu. Tah. Ayeuna sim kuring nuju di Ropang OTW bade nyobian menu-menu favorit nu aya di Ropang OTW. Salah sahijina ieu ya. Ropang telur kari full nya. Ieu roti dengan topping kari euy. Pokona mantap luar biasa endolita tiada tara ulala bebe. Nah, ieu roti panggang kari full euy. Pokona mah salah sahiji menu andalan di Ropang OTW kurang cobaan. Benak pisan euy, mantap. Rasa karina karasa pisan. Pokona mah moal aya di batur. Ayeuna di Ropang OTW kita ka orang geus kudu wajib nyobaan pokona mah nya. Mantap. Tah, euy tadi menu nu kahiji roti panggang kari. Tah ayeuna kurang cobian ieu roti panggang Indomie spesial euy. Pokona mah geunah pisan nya. Roti panggang Indomie single. Kamera-kamera ya singal. Oh, jika kameramena tah single tah, can boga kabogo aya karunya. Ada tanggung beneran atuh mah. Dina bisa didahar tuh. Ulah. Di jerona aya Indomian. Heeh. Pokoknya mah ngeunah pisan, roti panggang Indomie single. Moal aya dina sajen oge euy ieu mah. Kan ayeuna di Ropang OTW pokona mah ngeunah pisan. Di Ropang OTW, salain roti panggang, aya menu lainna euy, aya menu berat salah sahijina nasi goreng tepan ayam. Ieu salah sahiji menu favorit oge di Ropang OTW kurang cobaan. Ini murah. Baik. Baik ah. Penting ngeunah. Enak luar biasa mantap nasi gorengna. Karasa pisan nasi gorengna. Da emang nasi goreng cenah teh. Nya. Pokoknya paket komplit di nasi goreng tepan ayam ieu terus aya pangsitna, terus aya endogna, aya acar, jeung aya saladna oge salad. Pokoknya nama sayur-sayuranna. Naon kameramen hayang? Meuli bere kuing ya. Menu nu kaopat di Ropang OTW. Nah, salah sahijina aya Indomie goreng boba. Luar biasanya. Mun di bobaan lain minuman hungkul lain nama Indomie goreng ge di bobaan tuh. Nah, mantap pokoknya mah urang cobaan ieu. Menu makananna mun aya di batur oge di dieu mah menuna langka-langka tapi ngararina urang cobaan ya boba. Lah murag diwae hayangeun kameramen kumaha tuh? Moal dibere meuli sorangan. Sesa. Tah, bobana tah. Aduh. Ya endog euy ang. Nya pangsitna aya. Konyol ngeunah pisan. Jarang-jarang tuang Indomie ngangge boba tah ngan aya di Ropang OTW. Jalan RE Marta Dinata nomor 27 samping Suburban. Nah, menu nu kalima aya nasi kulit saus kari. Tah, persanguan disanguan euy meh wareg. Tah kulitna tah. Ieu kulitna spesial euy soalnya ieu kulitna skincarean meni mulus ieu mantap pokona mah. Kunaon ieu disebut nasi kulit kari soalna kari ngalam, kari ngahuap. Kudu masak meuli we dieu nya. Ngeunah pisan pokona mah juara komat juara adat ulala bebe luar biasa. Mantap. Hayang wae kameramen mah meuli sorangan atuh. Sesa-sesanya biasa. Tuangan geus beres euy masih kene loba menu-menu lainan wajib dicoba di Ropang OTW. Tah, ayeuna bagian minuman. Anu hoyong tuang atuh da teu minum mah beureun serat atunya gan gerong teh tah asal jeung hayang es Yakult Leci boba kurang cobaan. Macam naon? Cobaan. Nggak boleh ditahan lagi. Es Yakult Leci boba. Nah, tadi ya, ek di bibit aing manu nonton. Tuh, lambai ah. Mantap. Mantap. Ini bisa atuh. Nah, ieu spesial oge euy. Es teh keju nogat nya. Ieu teh es teh keju nogat di Ropang OTW tak dina pisan seger katinggalina. Ka dieu ya. Kameramen ek di bibit deui ya. Tah, aya nogatan, aya kejuan, ya es tehna dihandap. Kocekeun heula atuh tah. Aduh.
asli euy juara komat ngeunahna moal aya 2 pokona wajib ka Ropang OTW tah leueutkeun nu katilu minuman nu katilu ieu es soda girang lah dina ngaranna geus girang jika si eta geuning girang teh urang cobaan girang teu nya Aduh. sok resep kanu girang-girang teh kurang pakai ieu ya ameh girang mah make ieu nya macenah kieu make ieu nya kumaha cenah make ieu nya geus capek salah oh iya nyuyup mah iya bisa oye kamera Ngeunah kirang pisan mantap tingali euy geus beak sakieu pokona mah menu-menu di Ropang OTW mah luar biasa ngeunah pisan mantap tah ieu teh cabang K28 geus teu diragukeun deui atuh euy Ropang OTW dina rasana oge tah kebetulan si Ropang OTW di akhir tahun ieu aya promo nu bisa dikengingkeun ieu ku pamiara sasadayana nu pertama di tanggal 13 hingga 15 aya diskon 30% di 17 sampai 19 Desember aya diskon 40% di tanggal 24 hingga tanggal 26 diskon Natal 30% untuk dari tanggal 31 sampai 2 Januari diskon akhir tahun atau tahun baru 40% tapi untuk menu tertentu nya sadayana diskon aja jadi anu hoyong nyobian menu-menu edan luar biasa Endolita tiada tara sok we ka Ropang OTW di Jalan R Marta Dinata nomor 27 samping Suburban pokokna mah ngeunah pisan hatur nuhun sadayana Ropang OTW motor nya teh euy mantap